Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ayeuna aya di jero bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah barang kamari di bejaan titah puasa kadeleuna laleuleus. Tanda bahwa keur teu boga duit. Wallahu a'lam puasa jeung teu. Jelas ngabejaan kula geus. Alhamdulillah. Lolobana mah puasa. Komo nu karolot mah. Duka balik ngaji mah. Gimana puasa ya kumaha kuatna we cenah bat. Tapi paling pohara mangketar ya Arfah tanggal 8 jeung 9 nu doana kukula rek ditulis teh haju pohon nu mandag boh haju kurangin hawak itu pararas tiris karak boga tanaga ayeuna alhamdulillah kene waktu tenang minggu hareup insyaallah pas poe Arfah. Jadi sanon gitu ngaranna Sabtu Minggu Senin tikuari kudu ngalobakeun maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta be babacaanan bis pokona bolak-balik eta be ti akhirna datang ka lebaran bolak-balikna eta bae geus pae teh 10.000 sapoe masalah. Wah cenah 10.000 mah teu kuat kiai 5.000 sapoe 5.000 ge cenah teu kuat 1.000 ge asal aja 500 ge cenah teu 100 cenah 100 ya 10 ge cenah duka kiai hiji sapoe hiji. Ingat-ingat ka guru anu ieu teh anu magaan Quran ka muridna baca dulur kabehan ieu Quran sapoe sajuz bae jadikan sabulan tamat sampai sajuz cak muridna teh kurang mah cenah ieu loba pagawean ja kiai mun teu kuat sajuz setengah juz jadi 2 bulan sakali tamat. Aya deui kurang mah cenah kan rada muriangan ki awakna kumaha teh cenah ki saparapat juz jadi berarti 4 bulan tamat. Aidin kula mah cenah kiai rada geus burem mata burem macana gua salembar sapoe salembar insyaallah beureun sataun mah tamat salembar. Aidin ngomong kula mah cenah ieu buremna parah kiai. Ieu maca Quran teh ieu tah naon hurufna teh bararengkok bae. Eta mah tuh baca saayat Yasin wal Qur'anil Hakim bisa kitu bae. Sugana atuh 3 tahun 4 tahun tamat beres keneh tadi. Kula mah cenah parah jasa kiai. Parah jasa di duluan teh parah
ada dengan geus lain deui tak kudu sabaraha macana ki eta mah kieu bae lamun susuratana nu parendek bae bismillahirrahmanirrahim toha sadaqallahul azim isuk yasin sadaqallahul azim kitu bae sabaraha poe bakal tamat cenah eta kieu kos kitu insyaallah 60 tahun datang ka modar sia karakter Masya Allah orang hari nonton TV makut nagen main catur nagen obrol-obrol yang nagen berjam-jam tapi ketika baca Quran atau ibadah-ibadah nu lain usukal asek tak ngaji teh latihan diuk yang nyos awak di hadapan TV menjadi siap kuat coba saya pakai ngaji awak kering mal sih siapa coba nyawak aja dipakai puasa deh wah mantep tuh orang ulah datang ka nu diomongkeun ku para salaf soleh cek salaf soleh alamatul munafiq ciri jelema munafik eta adalah dua nomor kahiji talabul ta'am wasyarab dahar jeung nginum doa pikiranana hirisna kana dahar jeung nginum bae mun kamana nu dipikiran dahar jeung nginum bae tuh kondangan mah puguh bakal di ditu dahar ieu kitu keneh deka Banten memeh zarah dinya bangsa tukang tempe endog jeung saja mambalaya memeh zarah dahar timbel mawa zarah ka mamana ieu deuk ngaji we ka dieu urang pemikiranna uduk bae dahar eta ciri munafik eta kos kitu ciri munafik kita pikiran dahar nginum munafik wa alamatul mukmin ciri mukmin anu bagus adalah mikiranna ngan sakadar salat jeung puasa as-salatu was-shaum mikiranna salat jeung puasa benyana ka ieu bulan naon bulan haji puasa jam sabaraha ye jam 7 jam 8 duha jam sabaraha ye zuhur jam 12 setengah ye salat jam sabaraha ye setengah 4 asar terus mikiranna salat baik penting jam sabaraha ye jam 12 ngetel TV ini lompat ke munafik deh baik lamun urang berpikir sakadar dahar jeung nginum doang berarti di benak hati urang kos kitu aya tanda munafik lamun di jero hati urang aya kejaran-kejaran puasa jeung salat ieu berarti aya tanda mukmin anu sejati tamat tinggal dibalikeun ka urang masing-masing wae aing kumaha ieu tinggal kitu doang keke lolobana kana salat apa kana dahar bajung teh tos-tosan teh ka dahar aya ka salat aya jadian mana lamun keur dahar tilok inget ka salat lamun keur salat inget ka dahar atuh gedean ka dahar positif mundapek teh kos kitu teh jelema ieu modal contoh nu dari hampir-hampir kabeh ayalah tanda-tanda munafik keur ngaji gigis cekelan beuteung we munafik eta kos kitu salat jeung puasa Masya Allah